Assalamualaikum sampurasun. Urang tepang deui di Kanal Sunda, tempat diajar nyarios Sunda. Ayeuna urang dongeng anu judulna Sasakala Gunung Putri Kabupaten Bogor. Sok goloso. Di zaman baheula di hiji wewengkon Kabupaten Bogor aya hiji kerajaan leutik anu kawentar kamakmuranana. Di sagigireun taneuhna anu subur, kamakmuran kerajaan eta teh oge teu lepas tina campur tangan rajana anu kacida nyaheunana karahayatna. Raja ieu dianggap pohara wicaksanana, kanyaahna karahayat teu dibeda-bedakeun estuning adil pisan. Dicaritakeun oge yen raja teh ngabogaan anak awewe anu kacida geulisna. Urang sebut wae putri da memang anak raja. Di sagigireun kageulisanana putri oge teu agul asa aing anak raja. Manehna akur pisan jeung wanoja-wanoja sejen anu aya di wewengkon karajaan. Manehna oge sok tutulung kanu butuh, matak dipikanyaah ku rakyatna. Kulantaran eta loba pangeran atawa jajaka anu kasengsrem hayang ngajadikeun putri jadi pamajikanana. Tapi sanajan kitu can aya hiji-hiji acan jajaka atawa pangeran anu ditarima ku manehna. Unggal pangeran atawa jajaka anu ngadeuketan jeung nanyakeun manehna anger nampik ku alesan cukup rek nganggap manehna lanceuk wae. Tapi ngan nya kitu teh teu kabeh pangeran atawa jajaka anu bisa narima alesanana. Nepi ka salah sahiji aya hiji pangeran anu ambek nepi ka dendam ka putri teh. Pangeran eta nepi ka ngarencanakeun niat jahat keur putri. Manehna nitah ka salah sahiji ponggawana keur neangan dukun sakti anu bisa nyilakakeun putri ku jalan anu lemes. Pikeun ngalancarkeun niat gorengna, manehna api-api nya tujuan kana omongan eta putri anu nganggap manehna lanceukna. Basa pangeran ngadeuheus ka raja, manehna nyebutkeun yen bakal ngajagaan putri jeung karajaan eta tina gangguan jelema sejen anu rek niat jahat. Bisi aya salah sahiji pangeran atawa jajaka anu geus ditolak lamaranna ku putri. Dina hiji mangsa basa maranehna ngariung, ujug-ujug peledak aya haseup hideung anu ngurilingan raja jeung putri jeung sakabeh jalma anu aya di karajaan. Nepi ka maranehna tilar dunya kulantaran kabuleun ku aseup hideung teh. Geus kitu pangeran atoh hasilna nyogemakeun terus manehna kaluar jeung balad-baladna ti karajaan. Tapi barang kaluar ti karajaan ngadadak jelug-jeleg aya tatangkalan anu rapat ku areuy jiga di leuweung gerot. Unggal peuting kaluar hawa anu kacida tiisna nepi ka rombongan maranehna hiji-hiji paeh lantaran teu kuateun naon tiisna hawa. Ceuk paribasa Indonesia, kalah jadi abu menang jadi arang. Sakabeh paraeh gara-gara kahayang si eta pangeran anu teu kacumponan. Tempat pupusna putri jeung raja kitu deui jeung pangeran disebut jadi Gunung Putri. Pedah tempatna aya di luhur jeung tiis. Lamun warga di sabeudeureuan Gunung Putri ngalaman kasusah, sang putri sok nembongan. Nurutkeun carita mah lamun putri geus nembongan ngadadak daerah eta teh makmur deui. Anu tadina eueuh hujan jadi hujan, anu tadina taneuh teu subur jadi subur deui.
Dalam dongeng ini ada beberapa kata Sunda yang jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu pertama wewengkon. Wewengkon itu menunjukkan sebuah daerah kecil dari satu daerah besar. Kemudian yang kedua lewenggrot. Lewenggrot itu artinya hutan rimba yang tidak pernah terjamah oleh manusia. Berikutnya adalah tilar dunia. Tilar dunia itu meninggal tapi dalam bahasa yang halus. Kemudian tatanen. Tatanen itu adalah kata dari pertanian. Pertanian itu meliputi dari mulai mengurus sawah, mengurus kebun, sampai dengan panen itu sendiri. Itu disebutnya tatanen. Yang terakhir adalah mucekil. Mucekil itu artinya sebuah panen yang berhasil. Demikian, terima kasih.